akhirnya bidang teripu satu karunya makalana jadi usaha Beginilah hari-hari warung lagi ngagosip. ulah antepan katakan itu boga anak urang mah sakit anu bercandang be Biasana pamingakeu sabaraha menit, Bu? setengah jam da teu aya moro-moro akhirna ge teu aya nyawa lagi kos kieu jang Ente dugi ka tiis pisan tapi nya. dugi ka tiis upami teu tiis mangke mali kesang teu raos di imamna gitu. Tah itu sakit rada bau hasem kusabab beasna tos seueur tokoan gitu. Tah nini mah upami meser beas tara seueur-seueur 2 liter gitu saminggueun gitu. Nya ai sareng urang kali mah teu cekap da ditimel anu sonten. Teu ieu. Jadi ngarah teu lami nya. Nya ngarah teu lami nya ai urang kali mah nya ka ibu. Teu sawios-wios uih didamel teh dameureuh hoyong emam da di pabrik teh teu emam nya. Mohon. Hawatos gitu. Ari ibu mah da ka urang kali henteu wantun. Benten nya. Benten Sepuh. gitu. Jadi emutan wae mentak nih mah untuk hoyong gaduh di caroge teh naon sieun teu nyaheun ka anak ka incu. Ari kieu mah menang usaha sorangan beak oge teu penasaran da aing ngagablek salaki henteu dipake meuli-meuli henteu ka lalaki. Mohon, Gitu. mohon. Maksudna Saya, Bu. mah, Saya, Bu. ngurus incu jeung anak teh bener-bener. Dan nepi ka beunuk kisah ge mah repeng-repeng Tah atuh ieu teh ngakeun teh saeutik sesanimel kamari 2 timbel ka budak. Pamirsa, Nya. ieu Abdi teh ieu teh nuju ngakeul nya gitu nuju saurna. ngakeul wih ti pasar teh acan Keusang, mam. mohon. Anek mam teh engkeun we sadinten teh sakali dah hoyong rada alit sarira nya eta bade ngawitan saum ame biasa asia mah Ameh biasanya. ame biasa patuangan teh tos meser promah we 2 tablet namanya teh Mohon kanggo persiapan. persiapan mah nya upami teu kieu mah dugi ka jam 10 ge nyaringker we rangkai Mohon. nya teh kedah eta mah da isin sanes isin ku jalmi isina mah nya Pemirsa biasana pamitos ngakeul kieu abdi sok Ayo, Mak. ngiring tuang. mangga wae bade sareng naon Mung mamna teu acan dicek deungeuna. sareng pais tahu Wah, saurna aya pais tahu saurna mangga nya, pemirsa. pais tahu nu kamari tos mais gitu kantun ngak emam ngomong teu aya nu moro-morona dan masak oge gitu mung Mohon. emam ku nyalira Ya atos wae nya bisi tiis manten sangguna. nya mangga da ibu masak Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masuk kieu nya ampun pisan